Aduh, pul. Saya bisa buka kopi-kopi acan di mana? Oh, gua mata kolong lo. Minum kopi di tadi gerak cai panas kopi pusing aing. Oh, pengen ngopi, kopi na ya tuh. Aing tadi kopi teh isuk. Beli kopi aing kemana sih? Hah? Kemana warungnya? Belinya Kacamatan. Jadi warung lah. Oh, kemana sih arahnya kaditu? Ah, kemana wae pokoknya. Aya warungna ditu. Kaditu aya warung. Dasar. Pusing. Warung di mana, Bro? Tuh. Oh, itu. Eta monon eta. Mau rokok jeung kopi. Hiji nomor berapa? Iya. Wah. Kopi ABC ke beuki urang deui. Sabarahan ieu Ken? Hijina sabaraha coy? Ya, 1.500 murah. Wah, sia mah euy. Aing ke warung kaditu gah. Tapi di ditu kan loba babaturannya. Pan meureunnanan amal teh. Apal meureun kitunya aing ngaran-ngaran memberikan kepada orang yang membutuhkan teh eta teh suatu pahala yang baik. Ieu kira-kirana kopi lamun leuwih mah. Eta pan kopi nu bapak urang. Memang sih kita ke bapak maneh tapi bijakeun we duitna leungit kitu eueuh. Tah kopina teh dibikeun jadikeun pahala jeung urang. Soalna loba di dieu ieu ngaran-ngaran membantu komo deui ieu. Katakanlah santri anu bener-bener linuih lah pokokna nama kitunya. Pokokna mah geus bijakeun we duitna leungitnya jeung urangnya. Eta teh santri eta preman. Malak deui. Bahas itu iraha puasana. Isu. Heeh. Ya kumaha teh pentingnya tau duit ya. Aing geus ge kopina rokok Apa nih ngopi bae aing asa hambar. Panas ya, Dak. Rokona Wow. Kumaha tuh nya? Lihat dia, aing boga ya. Aing 1000 mah ya. Nah, lah, yang 1.000 tuh. Tuh kudu Aya tuh saingan teh kopi ge. Itu ya. Iya, emang gini tata, gak ribut aja. Jadi, menang Pak. Lila teuing teh lagi sabatan. Dia tuh dah jauh pada itu ka Bandung. Pakai helm. Oh, dia helm lah nyokot helmna. Parahna. Ngopi sok ngopi. Capek. Aduh. Atuh lain meuli satu hari capek mah nu tiis nih, seger kumaha. Eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah sholat. Sholat tahunnya? Sholat. Sholat? Nyat, aing teh apa? Bayar naon dia? Sholat naon? Geus jam 4, lagi kena jam 6 geus jam 4 jam. Geus di wat asar ge. Ari saya teh sholat naon teh sholat Sholat fardu meureun? Sholat jumsi. Heueuh nya. Sholat naon euy?
Kadang teh puasa. Terus taruh obat ya. Nah, isu teh puasa dah. Wacek sasia. Nah berita poe ge deui. can, nah berita ge can aya, biasana kapan berita sok disiarkeun, na koran sagala. Kadang teh puasa isuk teh. Atuh geus aya macam bener aya mah akhlak teh salat kudu bener aya mah. Bener. Da atuh urang teh da Iya. beriheun atuh nu kamari-kamari mah da kaliwat bae. Coba salat tara kamari we. Jadi ya siapa nih? Mau berwit kita. Tuh, cabut tuh. Jang, tadi lah jang. Kemana nih jang? Jang, tadi lah jang. Tadi yuk. Ada. Ayo main tas di mana eta bungut deh, ya Allah, ini teh. Ah, biasa wae tas ulang leongnya apa ngabutuh. Sugan bayar tuh hasil. Pusing kumaha sih ya, pantas ngojek tadi teh isuk-isuk teh. Mun pangala gede, kumaha? Pun maka aing mere teh sia teh nak. Traktir bener atuh. traktiran ku nama udun ngopi ke kumaha ke sia teh. Aing teh. Baru-baru menang duit ya. Kalau aing nu bangkar sia mah palak 1000. Nah, kumaha mimitin. Nah, kalau si anu mayar. Nya opo gu? Nya usaha nu bolohona ieu teh. Poyana ieu aing tilungan duit ieu kebetulan duit ya. Duh, aing tadi ngojek teu meunang ring kalau aing bangkar 1000. Tulungan atuh 10.000. Sia duit jeung naon atuh. Pantas ngojek sia teh. Geus menang duit. Nah, kalah nginjem ka aing, pan aing mah ngojek ieu teh isuk ge. Aing kalah balik lah, aing teh kalah kesel. Berean karunya si betan-betan ge baturan sorangan sih teh. Ya ari duit mana itu butuh sabaraha sabenerna. Butuhna sabaraha sok. Sok nyarita heula. Iya tuh ya, kopi lah ya. Ngemiskeun pikiran. Sok duh atur nuhun pisan bro, aing keur puasa ieu puguh duh. Aing nama. Puasa. Yeuh sia teh puasa teh karek ge isuk, ayeuna puasa naon? Tuh, tuh ulo sia mah. Puguh aing teh keur ngodoan tahun kamari. Tahun kamari loba pisan bolongna puguh. Atuh berarti sia teh utang ka Gusti Allah teh can lunas ya. Lah aya kitu mah aing terus lah minjem ge. Utang ka Gusti Allah gitu can dibayar kumaha ka aing iraha boa cenah membayarna lagi. Mending ayeuna mah siap-siap balik mandi, siap-siapan tarawih ketika mimitian. Heeh. Sok pusing teuingkeun kege aya Allah tenang. Heeh. Sang kabugan wae. Ya balik. Kudu disebatan. Gila. Itu budak di kamaran, lali-lali teuing cenah taraweh. Geus adan coba Buat ngising tapi lila ngising kored juga budak mah. Jakal teuing aing teu lila ka dieuna ieu. Cangkeul segala ieu. Aing. Tengit segala sia teh. Budak aing teu hayang deui, pokona mah jeung teuing disamper aing mah daripada kieu. Capek lah. Wah, gilana ieu budak mah ka mana teuing. Cangkeul segala lah. Bro. Tas di mana lila teuing? Pas ngising, mulas pisan euy. Lila ka dieu guat ka dieu. Mingguan batur mah lila ti dieu si aing mah aduh. Sia tas di mana lila teuing? Asmono jang. Modal naon lila teuing tara kitu tara lila modal. Mulas aing beut. Aing teh tas ngising heuh. Ngan ucaina. Terus Paksa kumaha? wae aing tina teko. Wah, teu bersih ari kitu mah euy. Yeh eta cai alus teh. Naon? Mus ingus. Ibu naon ieu? Sim bener omeh teh ieu. Nah, tuh. Aku di kamar tidur buki yuk, buah sum kieu. Asa butai, ih si bener ih.
Ih, malain botai. Bunuh atuh eta. Ih, mabuk kopet. Muan ku sia eta. Ih, nasa ih, kotor ih, bau. Ah. Ih. Holo tak muan. Ya ih. Mana tuh si eta? Ya teuing nya. Tinggalkeun we atuh. Sudah kumaha ada kedua barengan ari urang teh. Tah, aduh. Ah, dolo yo. Gila pisan. Si mana bae tuh gua. Aya urang geus teu. Iya tuh seadan tuh. Geus ek. Iya. Gila pisan buat. Buat ta. Ayo jang yuk. Ah, si Gandul teh disampur, si Gandul. Si Gandul di mana teh keur mandi tadi teh. Sarua anak ngararet Ya aja. ta ngailakeuna. Heeh. Ngailakeun budak di urang bagian. aing kumaha tuh ya. Iya, Ya tuh saya kumaha sakedeung deui. Tiga, dulu laila teuing. Kemana tuh jang? Tinggalkeun lagi lah. Euy. Ah, budak na yo. Pisan. Atuh, nah sih sebenarnya. Iya. Iya, biar. Nah. Komat Iya, yuk. komat. Lah, bos. Cuma kita tadi ada gua. Are sia geus hudut. Ah, kepisan mah. Jam 7 aing mah. Ya urus encan. Geus teh mah jangan tadi. Ya atuh antar aing. Rokok semua. Allah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo pulau ke mana? Wah, keur dipencet teh bapana. Kunaon dipencet segala? Teuing tas ngangkat mobil tadi teh. Itu Mobil usaha, mobil naon? tadi nu bos. Saha bos mana? Bos tadi aduh sakitu lobaan ripuheun. Pona we eta mobil. Itu ngarep goro-goro aing sia mah. Terus lobaan kira. Paneta mu ongkos jang. Jok. Oh, tadi aya tamu ajengan urang Tasik. Ah, tukang sia. Aingnya mah tuh. Ah, sunya nyawana na. Oh, meureun tadi diantarkeun ku maneh nih. Oh di Oh, heueuh ajengan gelo nu tadinya. Iya, alhamdulillah teh. Tah, kitu barudak.
sing darai kamar nya gedenya sing saterusna nang tuh ina longkrong atuh ieu teh ngan sakieuan na kamarana sapalih deui Kapan nuju aya tamu si pulau teh Pak tadi teh. Muhun Pak tadi teh nuju aya tamu cenah nyebat nama aja nganti Tasik tamunana teh. oh gitunya Muhun Pak. ayo tuh cong ropi yuk Mangga rokok. ayo bae urang mah. Atuh ayo ayo Lah barudak mah diajak gadang ku aing ngaharase pisan. Budak orok juga nih mah budak teh. Ini aing game ya ayeuna nama ieu. Kuring ngadaguan ieu lah. Kuring ngadaguan sahur aing. Bukan wae atuh aing sahur. Dari PS mah aing suka bablas. Lah aing main game lagi lah. Barudak lah baralik. Ciga busan kuboy tulak si aing mah. Ning aing ayeuna ngadaguan imsak ieu. Bukan wae barokah atuh aing main game teh. Kira-kira itu teh ade euy. Yah sinyalna tuh euy. Lah. Beak juga nu aing kuotana. Ih, ada tapi. Wah, sinyalna butut. Imunang tapi euy. Tembak tuh cuy, eta cuy. Hareupeun tah, hareupeun. Eta hareupeun. Breaking. Eta hareupeun astag. Lah, Aisyah ada kalah kenok. Ah, dah heueuh. Itu nomor 1. Lucu sinyal, Cuk. Sinyal. Sinyal butut deh. Aduh, anjir. Ah, aing gitu ya mah. Itu mana? Tilo perlu, Cuk. Buset lawan loba euy. Alah. Aduh, modal lu. Aduh, baru nulungan nih, aduh. Aduh anjing. Alah, modal. Ya anjing, dah. Aduh, anjing, tulungan heuh. Aing kurang ngeras lah ini mah. Cucu mau jadi cucu. Di bahan apa? Eta di rumah ayam. Aduh, dulu eta. Astagfirullah, lompatan ke serangan ge. Eta podaran M40 pakena aduh jarak deket make astagfirullah. Dulu alah modal sih ge. Seruana belagu jeung aing sia mah. Ah, nyao nya eleh deui wae. Aduh, dulu cai aing kenok. Hah, da. Anjay. Ini aing terus ngawar aing kagiran. Kita dulu euy.
Apes masuk kaburangan gara-gara main game aing teh. Tiba kudu puasa gawe di sagala. Udah batalkeun we kitu. Duh, panas di. Ih, kelapa. Kelapa euy. Seger sih kana kelapa euy. Itu ku orang. Duh. Batalkeun we kitu itu puasa teh. Tapi kagok aing di batal. Para benak ya. Yo. Daun. Enggak box teh. Iya, beuki sugan. Beuki euy. Projok lereng ngoduk eta. Ah, mau ini parah ieu mah euy. Beukian kieu mah. Mbeun alih untuk pisan euy. Oh, sugan. Atuh meureun da di Paraban. Tah. Nah wayah kumaha sia ngaritna. Nasi teh puasa leureung sia kuat jang. Puasa tuh aing mah da kuat. Mah sia teh. Yo, tah parab tah. Akan sia. Geus lah jangan ngabuburit ya. Barudak ka mana si pulau nu si Lasrang jeung si Reka. Oh, nya aninya. Heuh. Ah, ya pulang murid-murid. Akan bisa ya dia ya. Tadi akan tuh bekian sama yang gitu deh. Aing teh saur gara-gara nama lah. Main game we. Teu saur aing sepupu ting cerita main game deui. Balapar batalkeun we kitu duh ieu. Tentang panas we ngeuna ieu duh. Batur kitu ieu teh. Awet euy. Ngikut di dieu mah meureun. Pendegah. Minum deugah. Ngomong sia tarawih mah teu penting. Rek atuh aing aja. Ai barudak ka mana si Reka si Ya, orang kerennya remen tuh di kebun itu tuh Pak Kubu. wah, heueuh teh sama bau can mandi ih. Padahal aing cekene tas marah domba. Pahang. Panip lah hek mandi aing. Nama- Bagian ngabuburit euy. Heuh, ngabuburit kan. Siap ngabuburit lah. Siap dengan PS lagi lah. Baik atuh 2 jaman ge lumayan. Keren bareng ngabuburit. Oh ya, siapa puasa, bejakeun ku aing ka siap. Disaur aing ka main game. Sia teu puasa sia. Naon eta minuman? Kumaha?
Tarik Jang, tarik. Tarik ke. Raosnya. Ya aduh, sasih saum padahal masa kedap deui. Sasih saum. Ya Allah, sakedap deui ge buka padahal mah. Sia beungeut tiga jair kalakuan kitu deui. Aduh. Tuh. Aduh, naon eta cik napa. Musang. Ya. Enaknya nah, duegannya. Sapi, kadal, ucing. Kalakuan sia jiga. Balik. Eta, karekan. Jeung ke buka. Buka. Haram sia, haram. Balik. Balik. Aduh. Bawa. Balik. Kumaha beliau? Balik. Jeung bulan puasa mah ulah tuanan. Bener-bener kurang ajar, bener bulan puasa kikianan. Mumpung eueuh jalma, teh nyaho batur teh haus. Di tadi oge aduh, ieu euy. Abong dileuweung. Kikianan heueuh sih bulan puasa tapi gitu kuat sebenarnya namanya teh. Aduh. Kita jama eueuhnya. Ya Allah, hampura ya Allah. Dah haus ya Allah. Kumaha atuh nya puasa mah suka ya Allah nya. Siap puasa, Ceng. Puasa tuh Dari saya jeung naon? biasa jeung sayur gendot jeung asinan deui. Paingan bunga jika sepat. Ya, ari si Ustad ka mana geuning eueuh? Nyao, keur ngaburit meureun. Nyao ka mana kita? Udah saya masuk kelas teu para rubuh. Ari siana leuh saya tak, sileka jeung si Agus siana. Henteu puguh, kayak atuh ku aing teangan. Kan. Ya lah aing gerek ngabuburit bari neangan barudak. Ya apa tuh? Kilu. Jumlah aing mah dewe ngaburitna leus yeuh. Wah, ku aing bajakeun tuh kasih pulo. Nek kunaon lompatan kitu jiga dudak jurig maneh mah. Si Ustad Naon maneh teh? teu puasa. Di mana? Tuh di ditu. Lah, nu bener ya. Juang ilikan yang aing ka ditu. Ieu di jam 3 aya naon di jam 3 ieu? Ari sia teh marana. Biasa tas sulit. Ulin ti mana melung sakitu? Ya, mendingan ayeuna mah jang ngagerbeg si Ustad we ge. Da si Ustad teu puasa. Hah? Benar. Benar. Di mana? Di mana? Tuh di ditu tuh. Siap ya. Ayo wae lah.
Astagfirullahaladzim. Teh. Obat mah nyarek kada bos sebelah. Udah binat tuh. Aduh. Kajian, iya episode terakhir sok sarian. Aslina pun kaget aing mah eta mah. Yes, ya dia suka film, dia suka film. Ya teh. Itu film bagus. Angsa, gini batu sareueuh. Kemana baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami segenap keluarga besar keluarga dari Bim Bim Kreator mengucapkan selamat berbulan puasa, marhaban ya Ramadan buat semuanya. Silahkan menonton di acara kami. Banyak hiburan-hiburan yang menarik di sana, juga banyak contoh-contoh yang menarik, tapi ada beberapa hal contoh yang tidak usah diikutin dan tidak usah diambil hati karena memang itu adalah sebuah komedi. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tonton terus Bim Bim Kreator. Marhaban ya Ramadan. Sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, itu bener. Tebarang, sok. Menangin betul ada 3 sama ya? 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Tarik teuing. Cara bokatur gitu teh. Luas ya teh. Ya, ajang adegan salah. Buat jadi kulitan kuat. Lah, akhirnya tadi teh. Wae kok masih anjing mah ieu. Eta teh santri ta preman. Kurang sedih. Sedih. Yo, sok. Tuh 2, 3. Eta teh santri ta preman. Malak deui. Siapa kalah sih? Halus nggak sebenarnya? Bener tadi. 3. Aduh kayak lain era. Sok terus dari Pak Hari sok. Ya. Sok dari para menit kurang. Awas lah. Lah jeung selingan ayam di udah. 3. Tuh, siapa tuh? Jang. 3. Yang bener tuh, ayam siapa tuh? Wah, Bisa. Kadinya dia. Ayam. 3. Aku mah mimpitin eta sih gak. Iya, siap. Nah, aku mau mitina kalah kasihan nu mayar gitu. Oh. Sok. Nempok kali nempok molotot. Ulah enggak kali nempok kali eta. Kita sok. bola ibu kata. Ya. Nyao gitu, nyao teh saha nu boloho gitu. Yo, kieu. Nyao pugu kita, nyao saha nu boloho teh bari tunggul gitu sok. Tuh 2, 3. Yo. Jang. Ayo jang. Itu bagus. Tinggal sumur teh. Wayana ya tulungan aing teh bisa duit ya. Bapak ngabutuh ke raruat hulu pokoknya lama aja. 3. Atuh ari kitu mah lah keheula euy, keheula ya. 3. Ayo paherek ngen, gerak pancet ieu na. Oh ya, kita puasa, Jang. Nah, teh jang. Lokasi syuting. Tuh, Kerak. sok. Ya. Si Ustad. Coba rokok yuk. Lah, akhirnya tadi teh. Wae kok masih anjing mah ieu. 3. Tarik teuing. Cara bokatur gitu teh. Luas ya teh. Ya, ajang adegan salah. Buat jadi kulitan kuat.